panggih ka aing gesok ngecek bae. Idi maneh teh ngaranna teh saha tadi teh wing poho deui? Kuring Dawala. Ede ngaran teh saeutik Dawala ka alus ari borong ngaran teh tu siga Andri Sapriatna. Manya zaman milenial kieu ngaranna Dawala. Aduh. Ngadengen lagi hayang nyingsring aing mah. Ngaran Dawala ge meunang bubur beas bubur beureum Atuh da goreng. Kabayang lamun maneh jadi presiden. Kepada Bapak Presiden Dawala ada lamun reungit masya teh reungit teu boga getih kalus ari ngaran maneh alus gitu. ih ngaran urang mah alus tah siga urang di geuning garangda ngaran-ngaran teh alus kabeh contoh tuh Bapak Asep Suherman tupan alus Bapak Surna Sarnadi alus Bapak Usnadiansyah alus Bapak Bandi alus manya maneh Dawala lah lamun dina sanguma remeh dina bujur maneh teh baturan nasi garaga maneh mah Ari ngaran maneh alus. Aduh jangan ditanya ngaran saya mah bagus Saha ngaran maneh? ngaran Wing Heuh saha? Ewo ngaran aing Jama aya siap hewan. Jama bapana panganten sia ilapat teu dibayar sia. maneh wani ka Wing Sok wani sia. jeung Wing mah ieu da Wing mapan ge nya Wing mah da kieu urang nu tadi pan silih teungeul urang hayang silih teungeul tapi ulah bulit siga nu tadi eta mah geus hiji dua urang mah kadil Sok silih teungeul maneh neungeul ka aing sok. oh jadi rasakeun cabokan aing hap bismillahirrahmanirrahim Asep siap A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sakali cabok paeh sakali cabok pingsan sakali cabok jauh nyawani cicing bae atunya sakali deui Cenah sakali ewang dua kali terjadi dua kali bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim surah-surah aing leutik geuning ngabuk teh nya ayeuna kuring sok sok maneh neungeul ka Wing rasakeun ieu. Mere dibere efek dia me gagah dicabok sia ku aing. Waduh. alah maneh mah tarik geuning ka Wingna bibir Wing kalah beureum ieu botak teh berarti ku maneh Wing teh Jadi teh dek gelut dek naon. jeung Wing mah gelut tatarucingan sok Nah aing mah sok tatarucingan saheula Wing nanyakeun ka maneh cik maneh nyaho reungit nyaho reungit sok nyocok. pedah naon reungit di sadana wing 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 Sabab aya jangjangan, lain sabab jangjangna leutik, lain sabab sok aya di selokan, lain sabab sukuna genep, lain sabab leutik, lain sabab aya jangjangan geus tadi goblok lain taluk, sabab kunaon reungit di sadang wing wing sabab nginumna getih ari geus lamun nginumna bensin mah eng hiji kosong ye geuning heuh otakna pengen botak sia. Ye Wing nanya deui tatarucingan cik jawab ku maneh. sok naon tatarucinganna Maneh apal tukang baso? nyaho Kunaon tukang baso nakolan mangkok? ameh laku lah Lain. ameh loba nu meuli Lain. ameh habis Lain. ameh laku Lain. ameh habis Lain. ameh laku Tadi geus goblok. ameh loba nu meuli Lain. ari geus kunaon Kunaon tukang baso nakolan mangkok? kunaon Ku sendok. aduh tapi dah heunya hiji deui penentuan aya warna hideung aya bodasan dicai panasan warna hideung aya amis-amis pahit naon ngaranna Si kopi. aduh bener maneh mah geuning bisaan Nyaho nu kitu mah.
sok manehan ka Wing. Ye Wing nanya ka maneh mun bisa dijawab alus. Pertanyaan kieu naon aing teh geus maca poho deui jebah hapena pareum deui nya. Sok mana pertanyaan naon? Tatarucingan. Lamun aya jama nya ieu aya ngaranna teh indungna si Joni boga anak 5. Sia aya ngaran Joni di dieu sia. Indungna si Joni teh boga anak kahiji ngaranna Kantal, Anak kahiji Kantal, anak kadua Kintil, anak kadua Kintil, anak katilu Kuntul, katilu Kuntul, anak kaopat Kentel, kaopat Kentel, nu kalima dusun sia goblok. Dusun sia. dusun palabah mana Etapan Kantal, Kintil, Kuntul, Kentel. Dusun Malaysia di dia digewok ngajaran dusun. dusun naon Sok cacing maneh. Indungna Joni boga anak 5 kahiji Kantal, Kintil, Kuntul, Kentel. Nu kalimana naon? nu kalimana Joni pancek aing teh indungna si Joni. Aduh. Ai